warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video abdi tadi ngajengkeun laporan kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Abdi Asti Lestari, abdi Khairunisa, abdi Tasya, abdi Naila. Kami abdi Muhammad Abdul Aziz, abdi Rangga. Bubusana nyaeta 17 Agustus teh mangrupa poe ngandung sajarah pikeun bangsa Indonesia. Subana 17 Agustus teh Indonesia geus babat ti penjajah bangsa Indonesia. Kegiatan 17 Agustus ieu mangrupa kegiatan rutin nu dirayakeun setiap tahunna sakali nu diselenggarakeun di SMAN 1 Rancabungur. Tujuan kegiatan ieu ngarayakeun kemerdekaan bangsa Indonesia. Penghargaan jasa pesohor Indonesia, nengakeun rasa mika cinta ka Indonesia, menghibur warga kaulinan barudak kegiatan nyaeta balap ngopi karunggu, balap sendok kalengki, balap karung, balap joget balon, balap tambang, balap bola tenis, meja, jeung lomba. Waktu jeung tempat kegiatan ieu teh dilaksanakeun tanggal 16 Agustus 2012 tempatna di lapangan sekolah SMAN 1 Rancabungur. Samilon anu kegiatan ieu teh mangrupa siswa jeung siswi SMAN 1 Rancabungur. Diantarana nyaeta 1. Balap mobil kerupuk 32 urang, 2. Balap sendok kalengci 23 urang, balap karung 29 urang, 3. Balap joget balon 40 urang, balap tarik tambang 35 urang, 4. Balap bola tenis meja 5 bola lomba dan sosialisasi 48 urang. Ieu kagiatan teh miakeun warageun 3.200 sate 490.000. Kagiatna miakeun 2.100.000. Pangkapas 130.000. Oh, biasa 200.000, guru 420.000, jumlahnya 7.280. Manutna, alhamdulillah kegiatan 17 Agustus timimiti nepi akhir lumangsung lancar sarta mawa kabungahan ka kabeh warga SMAN 1 Rancabungur. Mudah-mudahan ieu laporan bisa mawa manfaat sarta dijadikeun contoh ngalaksanakeun kagiatan nu sejen. Di buat panjang lebar ini Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.